Sagala perkara anu dianggo ibadah eta aya kaberkahanana. Mana dipun guru mah aya naon aya suproh. Suproh teh atasa kain bodas. Upami wiridan teh ngagelar kain bodas digulingkeun. Guling jalmi teh wiridan tengahna kain bodas. Jadi ahli-ahli thariqah eta teh nganggo tengahna kain bodas. Kain bodas teh naon? Eta teh ngajagi kana najisan bilih aya kain anu najis di dinya. Ngahadirkeun guru-guru urang di dinya, para sahabat Kangjeng Rasul di dinya. Di urang teh nalika awrad teh saena wiridan teh dina tempat anu laluasa. Ulah dina tempat anu sempit saena mah. Janten nalika awrad teh zikir teh di tempat anu rada ajeun. Anu kinten lepet 7 jalmi. Itu ajaran-ajaran ahli tasawuf, retorika mah kitu. Langkung-langkung anu langkung di 7 jalmi. Janten nalika urang wiridan teh dina hate urang ngahadirkeun urang wiridan teh urang zikir teh sanes urang hukum. Urang teh keur zikir sasarangan jeung sareng junjunan Kanjeng Nabi. Urang teh sareng sahade cenah jeung sahabat anu opat Abu Bakar, Sayyidina Umar, Utsman, Ali jeung urang teh. Jeung urang teh jeung saha? Minimal jeung guru urang nu ngabimbi urang. Jadi sabaraha? 6. Urang mah hiji 7. Jeung minimal cenah urang teh lamun keur wiridan teh aya tempat anu khusus 7 jalmi. Ngayakinkeun jeung urang teh. Eta mah adab-adaban gitu. Nah eta teh sok dibiasakeun nempatkeun eta teh. Ahli-ahli tasawuf tengah-tengahna teh dianggokeun suproh kain bodas. Nah, mari kan ari kain khusus dicanak di bumi mah bersih. Tantang tos ari karpetna bersih teu na maka dikatakeun kain anu bodas. Nah eta teh dianggo wiridan, dianggo zikir, dianggo sholawatan eta kain teh. Ya setiap aya nu teu damang dianggo wae eta di alam barokah. Pengersa cenah namu cenah eta suprohna naon pun anak teu damang. Dianggo eta teh naon? Dia kaberkahan tina suproh para kino paragi wiridan eta. Aya anu kalangkungan eta teh. Kaberkahan. Ti saha eta kaberkahan teh? Ti Gusti Allah. Nu dipasih margi ladang amal ibadah. Naon disebutna maunah. Pertulungan ka urang sadaya. Da ibu